Ibu-ibu ulah wara cara lentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ku izin jeung kudrat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Muga-muga dicatet ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantengan. Da urang teh sadar yang urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah kori-koriah mubaligh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD LB tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Nya ceuk bibir mah hayang ilmu, ngan ceuk hate mah hayang lalajo urang. Lamun ceuk ibu pangaosan hayang menang ilmu, da ibu teh da geus ilmuwan. Ibu ai ngomongkeun batur dosa. Geus apal. Ai popolotot ka salaki dosa. Geus nyahoeun ai pedit ku harta dosa. Nyokelan kasalahan batur dosa. Ngogoreng jeung nemitnah batur dosa. Nyungkelit hate ka batur dosa. Tah naha atuh geus apal teu eureun-eureun. Tuh resep. Matak sebenarnya mah urang teh lain teu boga ilmu, baroga ilmu mah ngan teu apal cara migawe. Jadi nu mahal teh lain ilmuna, tah cara gawe. Da loba jelema baroga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu teu cocok ka jeung dirina. Weh. Da aing ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu jadi cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang teh baroga ilmu da hirup mah poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud, tapi da ditoong tina kicep kieu mah kicep bareuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi pan pedit mah anger. Kabeh ge apal ka salaki teh kudu hormat, geuning duit leutik mah rada jeding. Ibu ge apal ka salaki teh kudu hormat, bahkan ustad ge arapal jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga teh tong pasea, tapi naha loba keneh ustad sok parasea. Berarti lamun kitu lain teu boga ilmu, sabenerna mah ngan ilmuna can jadi cahaya dina hirupna. Mata ilmu teh cicing atuh di mana ilmu cicingna? Hiji na jasad, dua na hate, tilu na rasa, kaopat na wujud, na jasad, na hate, na rasa, na wujud. Lamun ilmu dina jasad tempatna dina sirah jeung bibir. Narima ilmu ti guru tuluy diomongkeun deui, ta eta mah ngaranna beja di beja-beja, pan kapigawe mah acan. Kumaha we budak ibu nu keur sakola 5 juta tambah 5 juta 10 juta gablegeun duitna. Kitu gitu. Tah kadang-kadang ilmu karek samut sirah tuluy kaluar tina bibir sok aya panyakit. Naon panyakitna? Asa aing pang ilmuanana, asa aing pang benerna, asa aing pang hebatna, batur teh salah we. Nah, ilmu karek sirah mah mawa kana babadu. Kumaha we domba nu karek bijil tina tanu. Gegedor bawa we ka lapang, karek ketet neangan bikang. Mata ilmu karek samut sirah jeung samut bibir ulah wakalekek ulah wakabata.
apal Quran, apal hadis, apal kitab bepek alus ngan tanya hate apal Quran, apal hadis tapi lamun hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, panasan ka batur, tah eta teh ngaranna hampura ilmu teu matak ngarobah dirina, boro-boro ngarobah batur eta sik-sik meuli teu karobah ku ilmuna. Matak ladang ilmu teh nu kudu robah lain tiung jeung bajuna, tah robah teh eusi hatena. Ieu mah pengajian teh robah teh tiung we Senin bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh ceuk salaki teh eureun ngaji teh jangar kana babatok habeun meulian baju. Tah nu kudu robah tina ilmu mah lain baju, lain penampilan, tah eusi hate. Sabab penampilan mah kitu keneh kitu keneh. Ibu geuli sok nini make glowing da anger atuh koromon. Budak ABG teu kudu glowing da memang kulitna geus murni sarupa kitu nini hayang glowing anger we katempo goreng matak geus we hirup kitu keneh rambut gondrong bukan pembohong alus buukna gondrong tapi bukan pembohong we jujur daripada jasna mahal dasina mahal sapatu mahal jabatan luhur ari hak rakyat leutik dikokot geuning bangsat koproknya jadi provokator teh kitu kaatohna matak nu ngaran hirup mah ampura nu kudu robah lain tiung jeung baju lain penampilan pek robah mah eusi hate nu pedit jadi balager nu salah jadi balenger nu goreng patut ka salaki jadi alus bubar ti dieu teh atuh tangkep salaki aya ka salaki teh bakal nanya kunaon maneh balik pengajian jadi lebay tobat pek robah sabab lamun ilmu geus asup kana hate ternyata urang teh bakal loba ka era ku ilmu eta sorangan nama jeung era ku ilmu sorangan lamun ilmu geus dina hate era ibu kepan arapal subhanallah teh maha suci Gusti Allah asup teu kana hate lamun bener asup kana hate nu diomongkeun maha suci Gusti Allah tapi naha hate kotor dikarukur ngaran subhanallah maha suci Gusti Allah mah bibir jeung hate kudu akur kudu sarua ieu mah subhanallah dibaca batur nyeun gedong nyeri hulu subhanallah dibaca batur meuli sawah ratud angen subhanallah dibaca batur meuli motor si eta muntaber subhanallah dibaca batur nah make hurung deui poro atof gitu batur meuli mobil si eta ngaden paeh batur meuli kongkorong si eta geus sarua meuli ngan pedah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu da eta kongkorong tina lajada legang COD padahal subhanallah mah dibaraca dina bahamna ngan teu cocok jeung hatena geuning ilmu teh boro-boro mah keur batur ku awak sorangan geus ditolak matak musuh nu sanjana lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya tah musuh urang teh awak ibu sorangan da awak ibu teh ibarat imah dina imah aya kebul sep sapukeun di imah bala pek beresan atunya tak keramik ledok empel ngarah nyaman eta imah pan resik jeung bersih nyaman imah teh ta ibu ge hayang nyaman kitu geura babet-babet geura piceun-piceun panyakit kokotor nu aya dina diri sapanjang dina hate aya panas baranan moal pernah boga katenangan dina hirup bener moal tenang hirup boga panyakit hate bahkan nu paling paur penyakit hate mawa kana penyakit awak darah tinggi stroke eta atuh hatena loba-loba jo batur nyawa maka ilmu teh karek sambat sirah sambat bibir acan katempo dina hate tah sedengkeun hate boga tugas kolbun salimun hate nu alus teh hate nu bersih lamun hate bersih boga harta da bakal mager tuh yatim kabere miskin kabantu nu jompo dipangomeankeun imahna naha
papan harta cicing di jelema nu alus hate, mun power mah jelema boga harta kotor hate, beuki loba harta adigung. Dek pengajian kieu teh kaatohna dek pamer kongkorong. Tapi ka leumpang teh dararongko. Aduh, teh dieu nepi ka dieu pingol teh buat renim. Hayu geus. Jelema anu kotor hate mah boga harta saeutik ge atel tanduk hayangna teh pamer we, padahal jelema boga harta alus hate era ku hartana. Era ibu gedong sigrong eueuh nu nganyang naha omean ta beungeut da batur nganyang ka urang teh lamun amis budi gedong sigrong eueuh nu nganyang haseum pamatu. Musangsara imahna 4 ka 6 buku bilik tapi molongo rapeng nu nganyang naha da lain nempo imahna eta ku amis budina. Bener bonghar ngandek ungah ge anjing helder geus nyampahkeun. Seungah ungahna ge hoream teuing. Mata omean mata hate. Semakin jalma luhur elmuna semakin era ku elmuna, semakin jelema boga harta semakin era ku hartana. Naon nu dibikeun teu leuwih alus tibatan nu dipake. Mata era tiung denai, baju denai, HP Oppo aya kana hutang poho. Dia mengutamakan penampilan hari kana hutang rawe ih amit asli tuh mata era make baju mahal ge era namun jeung era nu dibikeun leuwih leutik batan nu dipake aya nu dipake 1 juta aya palebah aya rajaban nyumbang 1000 lebih ka teu gablek cadao jelema kitu. Ay pelebahnya imah ratusan juta ke bedag, ay kurban teka bedag, majarkeun teh atuh dahar rezekina nuju kosong. Nah kunaon ay urang kana pi akhirat teh nepi ka hese-hese teuing, bongan hate betah teuing di alam dunya nepi ka poho ka alam akhirat. Bener. Ari nyarita alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, ari hirup asa kapuji wae. Duk tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud heueuayan hayang ditanya batur kunaon jiga nu tunu tahajud. Aral teh mah kitu deh. Sakedeung deui tarawih godaan anak mu kena anyar ini ka masjid cepret foto cieun status alhamdulillah tarawih ke-6 lancar aya ka 7 ka 8 eueuh status horeng eureun tarawih. Ayeuna ge pan geus paragpag status mah rindu Ramadan ai puasa kan 3 poe. Aduh, mana alhamdulillah teh atuh. Da alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Allah. Lamun sadaya puji kagungan Allah urang mah eueuh pujieun. Mata teu dipuji teu ngarep-ngarep, dihargaan teu hararayang, dihormat ge mu. Naha eueuh hormateun, eueuh hargaeun. Mata kuring dieu disebut nana ergerhana al-mukarram, buat muringkak bulu punuk. Al-mukarram. Al-mukarram teh yang mulia. Aduh, yang mulia. Yang mulia bau kelek. Lamun ibu ka kuring nyebut yang mulia sebenarnya lain kuring anu mulia ngan ibu teu apal goreng patut tak kuring. Mata lamun ibu disebut geulis ku batur eta teh nempo beungeut. Coba buka ku salaki, tapak budugna ge 70. Jadi batur teh karek nempo ieuna tah, karek nempo beungeutna, can nempo sakujur awakna. Coba lamun dibongkar salaki nu apal geulis. Dibuka teh ku aing sing kayona ge sing calelepang geus. Ternyata urang teh lain geulis, ternyata urang teh lain alus, pinter teuing nyumputkeun. Batur salah kapanggih dina salah, bisa eureun tina salah. Nu paling paur mah jelema salah teu kapanggih, deudeuyeun. Ta ieu teh nu hadir di dieu teh lain teu baroga salah, boga ngan can kapanggih. Sanggup mun kapanggih. Bapak beger jeung batur kapanggih ku pamajikan ditonyok irung nepi ka nyengsot dek beger deui. Moal da sieun irung nyengsot. Kan nu paling baut mah nu beger can kapanggih akhirna ge geus kolot kurumuy aya budak tinu ngora anger we tarasi mah bau ge kapanggih wae. Bener. Tuh jalma salah kapanggih bisa eureun tina salah, nu paling baur mah jalma salah teu kapanggih deudeuyeun. Mata alhamdulillah teh sing ngawujud atuh dina awal sadaya puji kagungan Allah kabeh makhluk pujieun wungkul.
ibu muji karena sampe dekul daek melak sampe atau ustad datang goreng sampe suguhkeun geuning ieu mah eueuh. Bapak resep cau daek melak karena cau daratna datang geus sakedeung di Ramadan rek ngayakeun cenah nyambut bulan Ramadan ustadna nana gerhana song pan suguhan ku cau ieu mah sampe eueuh cau eueuh. Bapak resep ibu resep kana lauk kudu daek melak lauk tuh datang Ramadan teu boga duit useup goreng lauk geuning lauk muji urang teh mun urang muji lauk matak alhamdulillah kabeh makhluk ge pujian wungkul eueuh hinang lamun saban-saban makhluk ku ibu dipuji tah moal wani ngahina bagong pan bagong teh haram di daharna naha mah jeung haram puguh Quran jeung hadisna teu meunang ngadahar daging bagong umat Islam teh moal mungkin ngadahar daging bagong da sidik haramna ngarti daging bagong haram tapi naha sifat bagong aya na awak nyuluduk dahar daging bagong haram tapi aya nu leuwih sifatna kadang-kadang ibu gepan haram teh daging bagong teh tapi pelebah ku salaki mah tong senam sisi jalan da bapak teh teu ridho awak mamah kata bebatur teu kumaha jawabanan ananda geus alus awak mah keur sia keneh nyuluduk we tah nu nyuluduk teh eta nyebut bagong bari urat-urat bagong tuh cek urang ge eta bagong lamun dipuji mere pelajaran naha daging bagong haram memang tapi sifat bagong naha bet dikaruku nyuluduk we bener orai geus sok baca orai teh ganti kulit ngan ngaran anger orai tah ieu teh nyindiran ieu pantang ngaosan teh ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti majelis, ari hate ganti henteu nu mumusuhan jeung dulur anger, nu pasea jeung tetang anger, popolotot ka salaki anger, ngaji ge anger, nya eta mah meureun ngaji iprak eta. Geuning teu matak robah eusi hate, tah anu teu robah teh ari kulitna ganti, ari ngaran teu ganti. Heuh orai, ai pengajian teh tiung ganti baju ganti, ari hate teu ganti alah. Lamun aya nu teu ngarti mah balik teh asa dicarekan. Roda gelo ustad nyebut orang jeung bagong kai. Tong sok baperan teh. Puji euy. Jeung aya aneh, Pak. Manusa teh eleh ku bagong. Manusa teh eleh ku monyet, manusa teh eleh ku orai. Leuweung diciptakeun ku Allah, ditungguan ku bagong, da bagong teu ngarusak leuweung. Leuweung ditungguan ku monyet, monyet ngarusak leuweung. Leuweung ditungguan ku orai, orai ngarusak leuweung. Paingan monyet di ala, orai di ala, bagong di ala. Ternyata leuweung deuk dicekelan ku manusia. Geuning itu leuweung beak na ku monyet. Geuning leuweung beak na ku bagong. Geuning leuweung beak na ku orai. Lain wujud manusia, ciri manusia ngan sifat-sifat bagong. Matak lamun aya pejabat ngarusak leuweung, bagong. Lu keprok pas mengarti. Ya cek urang ge matak lamun manusia teh mongkeun sifat manusia ulah mongkeun sifat bagong nyuluduk eta ta ilmu lamun geus cicing dina hate jadi kitu tah kahirupan tah ibu ge kudu era geus dijilbab teh kudu era dijilbab teh jilbab ngaguyupuk kana gosip bararoki jilbab badag popolotot ka salaki jilbab ngaguyupuk nepi ka panjang ayah udah teu mungkin bari ngocoblot kudu ngopi mending keresekan da tuh pomo nu katilu elmu teh kudu cicing dina rasa batur rasa urang jadi batur nyeri urang bingung batur bingung nya mata jelema nu boga ilmu mah ulah lalajo pidato lalajo mah kumaha sikap diri urang ka baturna ai pidato ge mah enteng teuing Pak demi Allah pidato ge mah enteng teuing ngan perilaku urang ka dulur perilaku urang ka tetangga perilaku urang ka budak perilaku urang ka saluhureun tah eta mah ngaranna akhlak mata paingan atuh gembokna Islam teh akidah ibadah
ibadahna daek, akhlakna someah, lucu banget, glowing, hasim banget, dateng ngaruh glowing, ngan hasim pamatu rujit, goreng ngan amis budi tah alus nama nu goreng amis budi alus, golis hasim banget, rarujit atuh daek cenah nana gerhana menangkeun jodoh anu goreng bari amis budi teu sudi nya hayang mah anu geulis bari amis budi kan ieu mah mun dibanding-banding gitu geulis asem beungeut jeung goreng amis budi asa talung kene goreng amis budi ngan lamun pelebah jodoh mah ngarepu cope keur tukang son eta rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung nya matak tina ladang elmu teh kudu loba ngalongok tatangga bisi teu dahar, bisi ngalongok yatim bisi teu jajan, longok jompo bisi teu boga imah, ngariung sa RW ieu dekul udunan 50 ribuan bikeun deuk jadi imah jompo tuh amal teh nyata Pak, lain haben pengajian jompo diantep, nu miskin diantep, nu samsara diantep, ngaji naon nepi ka teu ngarasakeun kana kasusah batur teh. Da aku ceramah kieu mah nepi kana hate jeung karabut nepi ka akar-akarna. Karumasan. Ibu diciwit batur nyeri? Heeh, tah ibu ge ulah nyiwit batur sarua nyerieun. Mata tong nyiwit mun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek. Geuning batur ngaledek urang teh pongan bibir urang sok ngaledek batur. Supaya si dirasakeun mata ilmu teh kudu cicing dina rasa batur teh rasa urang, nyeri batur teh nyeri urang, mata umat Islam mah moal pernah nyeri sasama hirup. Ayeuna dia mah unggul. Katilu alhamdulillah teh alat keur syukur, boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, dahar 3 kali alhamdulillah, baju gonta-ganti alhamdulillah, budak kasakolakeun eta mah karek ngomong can katempo dina gawe tah kumaha atuh lamun sagala alhamdulillah duit boga gedong boga artina beunghar nu beunghar mah kudu mere lain dibere ieu mah deret-deret nu beunghar hayang BLT asa teu hidang RT kuat dicarekan RT gelo RW edan gitu cing teh kunaon ari ibu nyarekan RT batur menang BLT aing henteu pan ibu mah beunghar wadah hayang gitu ngaran jelema beunghar mah kudu sadar diri, jelema beunghar kudu mere lain dibere ieu mah ngadon nyarekan RT matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar menang BLT hidang teh isu koyahna bebeja ka salaki Pak bener ceramah nana gerhana urang teh lain hakna menang 800.000 BLT kesra teh tuh miskin teu kabantu tuh nu sangsara teu kabere ari urang kabere kudu era Pak urang bagikeun deui ka miskin urang bikeun ka si yatim tah kakara eta disebut beunghar ngan aya nu ngahalangan salaki ibu ceuk saha teh ceuk ustad nana tong didenge jelema gelo kieu aya deui nu paling paur nu beunghar menang BLT di sindiran teh bae rezeki anak soleh nanya aya nu soleh kitu sok sing boga rasa urang menang urang gedong menang itu nu sangsara teu meunang asup keur sok rasa urang ka ditu genah teh itu matak paingan atuh titah jumsih sok ararembung ceuk pakadus teh jumsih wayahna jara rumsih kumaha ceuk si itu sok we kadus nu marenang BLT ka itu titah jumsih jadi ayana bantuan teh ternyata hirup manusia jadi gontokan da panas ku batur unggul di dieu kaopat ilmu teh kudu ngawujud di mana wujudna na awak ibu ilmu cicingna panon moal molototan batur ilmu cicingna ceuli moal ngadenge gosip ilmu cicingna bibir moal macobrot ngagoreng batur ilmu cicingna suku moal ngalengkah salah ilmu cicingna leungeun bakal bager ilmu cicingna hate moal panas baraman eta ngawujud ilmu ieu mah baroga ilmu tapi gurger wae selieur jeung eueuh ka era ai baitullah di dieu naon baitullah masjidnya tah ibu nikah ibu teh kawin boga salaki can boga imah cicing di imah mitoha sanggup teu pasea di imah mitoha hareupeun imah di imah mitoha wae teh sanggup pasea nah ieu baitullah tapi loba jelema gurger di jero masjid matak lamun deuk pasea pinah ka pos rona ka itu
era ku sesebutan Baitullah naon mau ngeueuhan ngarti urangnya era ku ngaran Baitullah aing ngaran Baitullah ari utek-utek jeung jeceng pas ya di jero masjid 11-2 kilo teu anggeus-anggeus usoli jeung teu beres anger di jero masjid kitu jeung kitu we eta hareupeun Baitullah aing mah teu ngarti hareupeun mitoha wae pas ya rada era cing jeung ngaranna ge Baitullah masjid teh kudu dijaga bener mataku ilmu teh ibu kudu nyaho kudu wawuh kudu apal karena goreng patutna diri lain geus boga ilmu jadi apal kagorengan batur tapi geus boga ilmu teh urang kudu apal kana kagorengan diri urang selang-selang sok piceunan tak kebul nu ayeuna hate teh matak nolol we wudu ari wudu teh ku cai mutlak mustakmal kan cai bersih cai suci dan mensucikan da ai caina mah suci Pak aneta biwir nu kotor wae teh mata ku agama teh dititah we ka kemu ai ka kemu ku cai bersih ka kemu teh geuning sebrot 3 kali nah ari geus kudu ngomongkeun batur geuning eta kotor wae mata gambaran lalakon hirup lamun ibu wudu ku cai bersih maka alatna kudu bersih we cai ngaranna kadua aya nu kudu dibersihkeun biwir ngaranna mata jelema nu sok wudu ka kemu unggal poe tapi ngagogoreng batur tah si eta mah wuduna kudu dikarapkeun kana jero sumur cenah ka kemu di jero tapi ka teu ngarobah eta cai kana biwir larai di wuduan pan 3 kali artina teh marah main someah dareh alus budi tah eta wudu teh ieu mah wudu tapi asem beungeut wudu deui na itu ceuli di wuduan resep kana gosip sirah di wuduan ulah mikiran kagorengan batur leungeun di wuduan kudu resep barang dere suku di wuduan tong ngalengkah kana salah geuning eta wudu ge ngawujud Pak geus wudu nepi ka dinya deuk iraha eta mata hakikat hirup ke gumantung eusi hati berasa da urang mah pancek ilmu kolot ge ulah jauh di jugjug ulah enggang di teang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri nu deukeut geura deugeusan nu caket geura raketan na awak urang hungkul kabeh ge geuleuh ibu ka Firaun geuleuh geuleuh bu ka Firaun geuleuh naha musuhna Nabi Musa Firaun mana bu di Mesir wawu henteu tatangga lain nah maka jeung geuleuh kanu teu wawu tah deuk geuleuh mah lain ka Firaun nu di Mesir da awak Firaun mah kitu keneh ayeuna teh keur disiksa we mempertanggungjawabkeun pagaweanana Firaun dipikeun geuleuh awakna ari sifat dileg-leg ai Firaun teh kawan boga sifat sombong ngaranna osok sombong geuning kerja di bikang Firaun mata lamun memang manusia tempokeun sifat manusia urang adalah manusia wujud manusia ciri manusia maka punten tempokeun sifat manusia ulah ari wujud manusia ari sifat-sifat sato toma nyieun anak hareupeun batur ceuk bapa teh jang cekelan bikangna ku bapa seret jaluna nyieun budak hareupeun umum kuat dae kan eta domba cing atuh jelema nyieun anak kuat narungkun kos doma teh paingan ayeuna alam ruksak laut nepi ka hampir bahe sok ibu indit ka laut ditukangeun aya batu badag keur silih lahun awewe jeung awewe amit-amit aing mah bari habita hate mah darat duh kadeh bisi ngalaman indit ke tempat wisata dina rungkun-rungkun mangih calana pala laurnya Pak nyieun anak dina rungkun nah kos orai kadut matan ibu kade ibu boga budak parawan nu leutik keneh anu labil anu karek diolok ku lalaki jeung nyebutkeun romantis teh geuning kira-kira dari isuk-isuk ditanya kamu udah makan belum ih kamu perhatian sama aku budak ayeuna meni babari ka Allahna teh coba ieu indungna kereng-kereng teh kunaon udah barang hakan malain ku cinta ku beas habeun we kamu udah makan belum kirim beas uden lain loba tanya tuh dahar cinta yang keluar air mata dahar sangu minumnya teh susu mata gede awak teh ukur tatanya penting-penting udah tidur belum aing nih hayang ongkek ngadengan teh sarwana jeung babengok awewena teh kenapa enggak ngerokok saya cece iya saya cece abi heula ange coba geus kolot kieu nah teu ngarokok Kang beak duit eureun bau belenok maneh teh
aya beda. Ini-initan wisata mau motor butut beberek-bekan, aduh hujan ngucur mogok dorong keduaan coba iya geus kolot kieu dibonceng ku motor butut nah gajelang dijejak motor ganti cek aing oge atuh motor tah barudak ieu teh tah barudak lalu tiga teh can apaleun harga token can apaleun harga bias 360 can apaleun harga tiung apalna teh kitu I love you ya beredak ngagugu nafsu dekul dikawinkeun usaha can boga lieur kolot merosot anak jangar aki budak loba geuning budak serenkeun kan ini akina jadi we deni gede dinini maka ieu dengekeun ieu mun loba budak ABG ibu gede kudu ngarti mun budak ulah rok loba dibawa ulin ku lalaki lamun can halal. Ya mau kana alhamdulillah pun anak mah keur di Panganaran 2 minggu reuneuh lain alhamdulillah. Dirayu kira-kira di jalan kok ada lampu merah. Kenapa gitu? Aku pengennya lampu hijau. Memang kenapa? Kan aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Sita apal harga token nit-nitan sia teh. Geus apalun mah cinta teh ara reueuh eta we token nu sieun beas eueuh tah keneng di situ apa teh teh korban ngungkul gitu teh teh korban ngungkul korban rayuan lalaki jika nu halal mitohana ge aya mimiti geratuan kajen nyeunna teu usaha nah aya geus 2 tahun teu usaha pan mitoha ge jangar ngebuul tina sirah akhirna teh nyinirana kana hayam tete bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu atuh isukna teh hayam teh teu bisa kongkoronok dicekek ku minantuna oh si eta sorry nopot genah gitu ngan ngomong jawabnya gak bunah aduh ampun ya mata udah gitu tapi aya nilai positif na budak madeg cumentil dek kumelis ge bae da budak ngan mun ninu kumelis cekek datang kuring torojo budak umur 20 tahun sareng ieu anak-anak anteng nene sarang ngeong ustad ku aing dikusrukeun jelema kitu maka kieu teh kuring teh hayang bangi jeung manusia nah ieu manusia teh teuing da ieu mah palsu ampura pak ieu mah pararasu golis hooh make up dipake lipstick wedak dipake sareungit teu kapita saeutik oge nah alam palsu da alam asli nama lain nu ieu nu di imah aya kieu daster merengkel kameja ngalek-lek selek kuat kieu bau kelek bulu kelek rabeng asli nama eta kata teu kabita sanajan ieu garelis di wedak di dempul teu kabita arasu nu beunghar asli palsu kalau bapana palsuna boga imah hiji gaya hayang 2 sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang 2 BPK bangkeun hareupeun umum pan gaya imah 2 mobil 2 toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran unggul cing atuh jadi nu asli hirup tong nembongkeun kepalsuan teuing lah nyewa kenana gerhana asli palsu kalau bagaimana palsuna ceramah jika nu heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring atak lamun ibu hayang apal aslina kuring naik panitia saurang sae ceramah teh kedah kitu yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin ayeuna merek langsung ngagugu kana papatah salira tah ieu teh aya amplop moal dibikeun cinta naha moal dibikeun pancep salira kudu nyaah ka fakir miskin di dieu teh aya fakir aya miskin makana hidup di ngarepan bulan Ramadan tah amplop ieu urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring lain tata di telepon atuh hanas datang palsu ya para palsu itu lamun kitu saha nu aslina abi tapi bener ngan ulah make abi atuh
Gusti urang teh can ngahamba ka Allah teh aja. Kadang-kadang boga harta legek tuh ngahamba kana harta, boga jabatan legek ngahamba kana jabatan, popularitas terkenal viral sombong ku viralna ngahamba kana kapiralanana, geuning can jadi hamba Allah. Da ngaran-ngaran hamba Allah mah ngahambakeun diri ka Gusti Allah, maka jelema asli mah bakal tilu diceklan, hiji sifat Allah, dua kahayang Allah, tilu kaputusan Allah. Da kahayang urang jeung kahayang Allah mah beda ibu, kahayang ibu mah boga salaki teh kasep jeung beunghar, ai jadi jeung nu petot. Tarima we petot-petot ge lain marmot. Da Allah mah mau uninga kana kayaan hati ibu, lamun ibu dibere kasep jeung beunghar hiji galak timuru we bakal diparisa telat balik ya bakal dicarekan. Naha sieun dipaok batur lalaki kasep beunghar mah coba jeung nu petot deuk balik heuh deuk kajeut. Da itu teh hariwangeun pan mereka mana pangaosan juk mata kieu teh eueuh pendamping jiga nana we kabeh. Mana aya pendamping mana nah coba pan baheula mah keur anyaran duh pacekal-cekeleungeun diuk ngareng duaan anu mah belah ditu eta belah dinya geus kaciri leungit romantisna teh. Tarima keputusan Allah da memang eta keputusan Allah kudu petot ya wayahna. Oh nyata kulit mama hideung bae tong riweuh hideung-hideung ge payu. Malahan kukuring ditanya ka salakina cing teh mang nah akal jeung hidung genah nah beugeut jeung genah bangsat ge tulus cinta non urusan bangsat jeung hidung lampu parum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon suri pugu bangsat ngoceak asa disampeukeun huntu eueuh beungeut ternyata aya untung geuning hareupeun Allah mah nya matak tong sok ngahina batur aya untungna kitu percaya tah. Tarima ke tak wujud ibu kieu tarima bulu panon geus ponok antep tong dirobah tarima keun bulu panon ponok kan ngeunah kucap kicip teh hampang tuh ibu ieu mah kaum ibu-ibu teu narima bulu panon peluk-peluk ka luhur nempo urang teh kucing nu berat kicep balik ke dieu da ieu teh yakin lain lemur ieu wungkul maraba motor galebuk angin badag bulu panon basuh kan hilep duanana tikus rukana solokan kakara ya Allah lain Allah duduk bulu panon geus kucing orok nepi kan ini ayah halis panjangan tapi nah kaum ibu-ibu riwa mikiran halis dek ini tinditan kerok heula ganti ku patlot balik ke dia leungit hiji nu hiji yang salat kebayang kata ieu leungit ieu yang salat kebayang jika marmot geus gelut awak genut bae cilina salaki nyenangkeun alus parab teh kayak kanu kalprok nu genut teh awak genut tarimakeun kana genutna nah alus parab ieu mah dipoto nya ngeyeng sungkeun kunaon ibu nya ngeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu aya dina foto langsing diajak panggil kuat meber matak naon genut-genut ya asal sehat we lain pelenyong ke kantor desa senam 2 tahun aduh bujur monoyot bujal katempo eta senam beres senam 2 tahun lain langsing kalah ke Bukit Gede da eta beres senam teh pun boyobor comro misro liliwetan baso di sanguan nah ada namahan kiloan salaki memaot we nah mikiran hutang urut baso mengeus hirup waktu marima tarimakeun kana keputusan Allah nana gerhana jadi penceramah ambura ai geus jadi keputusan Allah tadi kopea sorban teu gamis teu kieu pandai kana digamis jeung di sorban mah aduh penghargaan ge beda lamun datang teh wilujeng sumping al mukarram coba ka urang well assalamualaikum eta meureun bajuna bedah teu gamis bedah teu udeng kieu well itu depan aya warung telat heula ka dieu teh paling mana pun pengawasan alam we cenah kustana ge bakal telat bari ka urang gitu kaserian ieu dan bae we da ieu mah bajuna ieu mah calanana ieu mah beungeutna ieu mah awakna hatena mah moal anu nya
otak jelema otak jelema mah lain lalajo cangkana tah lalajoan mah eusina nyaho foto nanti dipoto engke atuh nanti dipoto engke can beres bener pengajian itu kaserian wae hirup teh. Oh, lamun kami make sorban moal wani. Oh, jadi ka urang mah wani dah heureulaneun gitu. Tapi bang kudu sadar umur geus kolot ngaheureun budak ngora teh sarareuti teh. Karena deh yang bajuna, yang calanana, eta mah sapatuna, yang nana nama teh nu mana, apa? Moal nyaho ibu kan. Matak ibu apal kana hate ibu, kuring apal kana hate kuring. Matak dipuji batur entong sok ieu asa kapuji, urang leuwih nyaho kana kagorengan urang. Bener? Dipuji teh langsung aing arah. So, terima keputusan Allah awak gede baik. Iya baju nak ieu aing kudu jadi penceramah mah teh burung we jadi kangge cobaan ku kadus geura sok gami singangsar udang sing badag moal aya nu ngulem nu aya ge ceuk ibu-ibu Pak Kadus anyar tobatnya sabab mengurus sabab takdir lain aya dina baju takdir lain aya dina sarung tapi takdir mah aya dina kun payakun Allah matak 1000 jelema ngahalangan Pak Kades ulah jadi kades ku 1000 ngadeun gering pikir ngalawan takdir matak geus hirup potong sok ancruk kana takdir batur takdir udah gitu nyaho pan sok aya nu nyahoan kana takdir baturnya insyaallah asep teh minggu hareup teh beung hareup ayo maneh na sangsara geura muncul urang mah nyaho beunghar batu mah sia sing beunghar lamun nengang ka ibu da insyaallah ibu mah beunghar tonyok besok cekok itu nanya nama kejeng nonyok jawab lamun bener bapak nyaho nasib urang bapak kudu apa poe hidup nonyok maneh manusia mah moal aya nu apal kana takdir batur takdir sorangan ge poe ibu udah geus tong ribut ku takdir batu itu peda urang can dikopeahkeun we kalem engke geus daek nu sameter dipake geus daek udah setiap masa ge aya jalmana setiap jalma aya masana beureun masana we aya nu kieu engke mah insyaallah deuk rapih gamis kadinya teh sorban, udang, tasbih, wah, ngan ieu nu bakal kieu alah leuheung aja namanya. Jadi anggar manusia mun hayang kapake ku manusia moal aya beres. Mata kapake mah ulah ku manusia ku Allah Taala. Ibunya. Yo, atuh da. Saban-saban ieu ge boga waktu masih loba budak baung jeung bedagong keur pemuda macul tara ngarit tara mantuan kolot tara baung budak teh tong gujrud ku baungna batur nah mah jeung ulah gujrud tungguan ku waktu gepruk boga pamajikan macul daek ngarit daek miara ingon-ingon daek cing teh maneh teh baheula mah kedul ayeuna jadi daekan demi cinta kasih neng tuh loba eta ya lu jadi manusia mah aya robahna maka tong sakahina kana kedul batur nasib teu apa si itu percaya tah ieu baheula ditolak ku awewe ayeuna mah ngudag baheula wah ditolak gitu oh da rumah sabuk bondrong irung ditini da pernah we bau ngalaman calana cutbray da eta we nempo foto buat hayangan duruk eta cinta asa alus ayeuna awak teh katimbang baheula jeung aneh da baheula mah da beureum zamanna kitu urang cutbray geuning ibu nu meber kana teh arapik lah lamun barang dahar geus samu eta we yosan apa yosan permen karet kan ibu mah kana minuman ge limun geuning eta kolot baheula mah apaleun Orson
yang budak awewe bageula teh golis ibu eueuh di dieu eueuh cingda neng daek teu ka akang nyiduhan sok nyeri eta hate lebih ka ieu ingat banget teh ngepret teh ingat asli cicing heula tuh can tamat dongeng nage geus dicempad urang teh bogoh kasih itu iPad teh lu nyiduhan nah cing teh make jeung nyiduhan teh hararayang teuing cenah kalalaki kitu patut jeung teu gablek gawe jeung sangsara rumasa pokona beak we hate teh bubuk teh udah baheula mah sangsara boro-boro boga gawe atuh ibu udah getara teh teu gablek ayeuna mah panteu meuli ge pada mere kudu hajatnya ayeuna mah cing kana hayang nu kumaha atuh lalaki teh hayang nu geus boga gawe hayang nu boga mobil malahan hayang nu beunghar cintekeun bae mundur we tak kumaha alon-alon mundur nah sieun nyeri hate nah da teh 2 bulan kawin datang ieu henteu naha teu diulem plek naon teu diulem datang naplek-naplekeun teuing mana nah da eta mah geuning kamari aya corona nya tah tidinya Pak merek kabar anu hade mata kuring datang corona sedangkan datang corona kuring jadi penceramah hari itu mah hancur pabrik hancur mobil beak salakina ge maot nah makanya maot kena ku covid hari ieu jag-jag we covid urang-urang malah aya pengajian kan eta dibuburaknya ku polisi teu meunang pengajian beuceung teh bae dari nyumput naik level ekonomi teh naik meuli mobil meuli sawah nyieun imah ieu teh sedangkan itu mah hancur mobilna beak sawahna beak perusahaanna salahkeun age beak nah da baheula eta nyiduhan di WA tara nemalan diblokir nu urang meureun dibuka deui make jeung nga-WA tah ka dieu teh ayeuna terus dina WA teh kieu cenah terang keneh ka abdi gitu klik PPP na cing teh saha ieu cenah tong kitu abdi kapungkur geuning anu nolak AA alah cing teh heueuh bebengok maneh tong kitu cenah abdi teh sadar ayeuna mah cing teh aya naon make jeung WA bade ngawartosan cenah caroge teh pupus biwir mah biwir cing teh ngiring bela sungkawa we da memang takdirna kitu aya ceuk hate mah hakan kumaha cing teh mobil nah seep cenah pake berobat cek hate cek bibir geun bae dadunya mah pupulasan cek bibir teh cek hate mah lebon kumaha cing teh perusahaan hancur beuki atoh teh ibu cing teh ari ayeuna nga-WA bade naon cenah mentah hiji mentah hampura kadua hayang silaturahmi katilu hayang ketemu teu kagoda teh dan naon cinta bagi jeung hayang pangi cenah rek mentah hampura we baheula mah abdi teh nolak AA tak ayeuna mah abdi teh bade nampi AA eta mah jawaban urang naon cing hampura cinta ayeuna mah geus lain level apal kunaon eta kepro pengalaman manehna mantap nasib jelema mah nungka kajen si tukang bobok tukang tarok tukang mabok ulah diponis pidoraka da cantang tuh ahli maksiat cantang tu neraka, ahli ibadah ge cantang tu surga. Ahli maksiat 50 tahun nyeun kadorakaan, sapoe tobat isukna maot, tah tobat eta ngemupus dosa nu 50 tahun. Tapi ahli ibadah 50 tahun, sapoe deuk maot sombongna asa aing pangibadahna, kasombongan eta meakeun pahala nu 50 tahun. Matak surga jeung neraka lain bijil tina bibir urang, tapi keputusan Allah Taala nu sanyana. Weh. Sok tarima tah keputusan Allahnya. Hiji tah. Dua, kunaon ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban. Takdir Allah gitu. Lain takdir Allah, maneh garureng adat. Ampura nyebut maneh. Salaki keur sare usaha 2 poe acan, bibir ka mana karot eta awewe. Si Bagong molor wae. Lalaki nu mana nu ngeunah disebut Bagong, untung lalakina pinter naon make nyebut Bagong, berarti sabebeting aing heeh jeung bikangna. Macet anak mama Bagong, papa Bagong, ari abdi anak begung saja. Ragrat talak budak korban rumah tangga Allah lancur nuding Allah kejahatan urang nu dituding Allah asa dolimnya urang. Lain Allah nu salah, urang nu goreng patut.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mau ngarobah kaayaan hiji kaum kecuali eta kaum ngarobah kaayaan dirina. Maka perubahan Allah teh gumantung tina hate ibu niat robahna. Atuh kumaha ngarah awet babari ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hate hayang jongjong mah hate ngait ka pangeran. Heuh lamun pas hate dzikir. Wirid amak ibu kasalaki tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kana cekek saeutik yasin da salaki teh moal ngamuk ngadon maca ayat kursi da disangkana kasurupan juri cai goblok duit 2 juta tinggal cawel sadaqallahul adzim. Eta teh aya dina Quran, innallaha ma'ana, hirup kudu bareng jeung Allah, tajal manu bareng jeung Allah mah kitu. Cing urang ngetes bapak, heuh Pak, lamun bapak deuk ka sawah cai eueuh sangu eueuh pamajikan karon sare amak teh. Pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh sedengkeun bapak deuk ka sawah amak teh. Oke, amak cenah. Amak pisan teh. Heuh. Ku amak bapak nah sangu juga aya, ku amak bapak nah cai jeung nyampa, ku amak bapak nah pamajikan juga budak. Tah nah geus karolot gara amak. Justru bapak ge apa ku amak eta bibir bakal ka mana karep molor wae nya bikang teh. Tah ibu nyeri hate, kumaha ceuk ibu tong molos ya jeung aing sabulan beuki sangsara Pak. Kadang-kadang ku amak bapak panto jadi rujak dijejek, kaca jadi peupeus, nu ngomean pan bapak keneh. Ini ke tempat gawe babaturan nanya nah euy mur kusunu sadil aing ka pamajikan kumaha ceuk babaturan ganti pamajikan kitu mah hancur rumah tangga teh ngagugu nafsu. Coba lamun jelema bareng jeung Allah demol amak sangu eueuh cai eueuh pamajikan kan sare teu kudu lieu sun keningna sun kening kakara mah widi bapak bade ka kebon leos ka cai leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh mikir lalaki mah lain kudu amak. Ama kerja mikir warung ge muka meuli we no asin 10 urang 10 lek-lek di dinya keneh. Dekul macul beres macul teuy balik ka imah pamajikan Pak hampura mah teh hareeng jawab ku bapak bapak nu kudu menta hampura naha eueuh judul ti baheulana lalaki geus rumah tangga tapi jajan di luar ngan sosorangan. Aya eueuh lalaki nu kitu. Teu dianggap teh kabeh. Di dia teh aya yang can saurang lalaki nu kitu teh saha eta? Ieu mah tiap deuk ceramah pamajikan teu nyadiakeun sangu, teu nyadiakeun cai taraam. Dan memang eueuh. Si eta mah hina ka urang. Ngan naon fungsina amak Pak? Imam Syafi'i netelakeun justru iblis cicingna teh di mana? Dina amarah. Matak jelema nu gede amak mah tempo beungeutna. Geus lain kieu. Panon molotot. Bibir kekerot. Beungeut beureum. Leungeun meureub nya nu amak. Bener ya? Jadi nu amak mah geus lain beungeut jelema. Matak bapak kudu pinter kalau mun ngareupan ieu gede amak ieu. Kaum ibu-ibu balik telat nyareka. Di mana telat balik batur ke pengajian jam 11 geus di imah ieu setengah 12 di ka mana keneh hampura kade sia teh nyimpang karana gitu. Pokona mah ngomongna teh nu batak pika nyerieun baheula mah aing teh dijodohkeun jeung ustadar jadi jeung maneh bari petot bari hideung begung ongko hirup deui pokona nu pika nyerieun ngaledek. Bapak kudu sadar ieu mah lain pamajikan bapak keur nyarekan. Da pemajikan bapak mah hiji nu beuteungna jadi singkayoan. Kadua nu miara budak 3 daekeun. Kaopat anu tiba heula rumah tangga ti 0 nepi ka ayeuna satia. Eta pemajikan bapak. Keur nyarekan mah lain pemajikan bapak. Baca surat Anas, luas wisub pisudurinas aya nu kakacewisan dina dadana. Saha golongan manusia piraku di tengah peuting berarti golongan iblis anu asup kana dadana nafsu ngaranna nyingareupan iblis bapak ye lain kudu dihoak. Dalam menyingkir iblis dihoak nah mana yang kesalah kita si eta mau tengahkan mata ka bapak mata nyingarepan yuas bisu pisudurinas dina dadana kecewas kecewis aya iblisan bapak kudu tawadu ka iblis
atos bapak nu lepas kamu ajuk cager pak lepat ibarat tos yang mana ulah gitu bapak hampura kudu lentong da iblis mah teu bisa tawado sombong we tamatna nya depan abah nu gede amat mah ku kalem atos cager moal ku atos-atosan moal atos mah ieu aya ya 3,5 juta bikeun da eta mah iblis juga ngapung atuh da bukti ngapung juga langsung nangkep lain tetap ya boro-boro manusia iblis ge eleh ku duit maka bapak kudu nempo Allah ngadenge Allah ngarasa Allah kudu nempo Allah ngadenge Allah ngarasa atuh bapak dicarekan rasa kusalati ngadenge Allah innallaha ma'asabirin Allah teh bareng jeung sabar sing sabar tuh ngadenge Allah kumaha aing ngarasa Allah babarengan jeung jelema nu sabar sing karasa ku hate urang oh ieu teh ujian ti Allah keur naikeun darajat nuhun mah aing hayang pangi jeung lalaki nu kitu sarareuh nya zaman kieu wae doa ieu meureun mah teu kenyak tuh mata lamun hate geus bersih yang harapan alam perbedaan bakal enjoy aya NU aya Persis aya Muhammadiyah heukeun cenah berjalan dengan gaya dan cara masing-masing ulah gelut wae itu 11 dia 2 tilu pek pinuhan nu 2 tilu sing pinuh nu 11 sing pinuh ulah burger 11 2 tilu masjid kara rosong 2 nana laras keun atuh beda eta NU beda cara heukeun bae da NU mah beda carana NU mah dakwah teh make budaya heupan warga di urang mah resep kana budaya mata segala rupa teh NU mah dinadomkeun Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana tuh ngapalkeun doa ge dinyanyikeun Robbana atina aduh dah tak tinggi 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 dah dinyanyikan aya ngapalkeun doa teh wujud ki dembah tak tinggi tak tinggi tak tinggi tak tinggi tak tinggi tak diajak galau ke daek di mana eta ayana pangapalkeun gitu-gitu di NU di Persis moal mangihan naha heudah henteu heukeun bae da nu penting mah ararapal kana gawe aki-aki pan di NU mah aduh di masjid nyanyi mik ditiupan heula dakul pan eling omah muslimat hayu orang berjamaah sholat subuh akhirnya setengah genap maghrib di Persis aya Allah hukum baik rek nadoman dek henteu nu penting masjid pinuh lain burger antara nadom jeung teu ai masjid eueuh ala agama mah lain alat perdebatan alat gawe bener takbiran beda Pak di Arab jeung di Indonesia jauh di Arab takbiran teh alus heunya alus da DKM nanti dibayar pan di urang mah DKM saha nu hayang malah DKM teh setahun ge teu kuateun mentalna deui goreng nah pan ragrag kenteng DKM teh cerok untuk
uyuhan darah lain jadi DKM. Ku sabab di Arab digaji DKM teh matak nu takbiran imam nage anu pinter ngaji nage atuh beban di urang mah sahal atuh takbiran di Arab halus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Arab blues kapacet Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah napas kodok eta panjang kene maka jeung aya eta hi maka jeung aya eta beda urang jeung Arab adulik euy oh meta urang mah hayang sarua moal bisa moal sarupa urang dia sarupa jeung Arab moal bisa di Arab tarawih nepi jam 3 subuh jelema daek nepi jam 3 di Arab tarawih jelema daek di dieu sok tarawehan jam 3 subuh RT jeung RW tenung panggulanna balikna gitu moal teh isukna langsung bebeja ka kades tutup masjid eta lila teuing cenah tarawih Reuna tarawehan, lo jengger bari make tato dianting, geuning cenah ku dewek imaman lah. Efek. Dekul teh eta jengger ngimaman, nu dibacana teh al-ikhlas we haben. Kulhu deui rakaat kaopat beureun hayang ganti surat Anas, nampoho deui pernah wa ka tukang wios kulhu deui. Kumaha ceuk ibu-ibu bari sieun, mangga we lajeng gitu. Nah, ada eta tarawih setengah salapan anggeus pada ngagabruk teu sangka cenah maneh awak ditato ngimaman maka pake. Jadi dia urang mah imam nu kapake teh nu tere. Dibere nu heubeul, aya mah renduan, eta ge anak jeung tantu. Keun da ibadah mah lain heubeul ku seung sakedeung, tapi ibadah mah sakamampuan urang we nya bunyi. Del kieu tamedel ngulem kuring peke saritoan. Tenarget orang sugan minta DPA nadal dengan jual motor sugan barang penta teh asli teh tanya di panitia tanya oh harga urang aja jeung teh hararayang kudu ngahargakeun sarua jeung ngajualan agama rea ieu mah deuk neangan akhirat lain deuk neangan dunya anak aja kan itu percaya yang dibalado kupot iya mah lain dek neangan dunya, dek neangan akhirat tina kieu. Ngan saban-saban jelema macul teh pandek melak pare, ngan ari belut datang mah copot we. Kapan ieu teh ceramah teh keur neangan akhirat, aya dunya datang mah heuh jamret we. Nuhun sateu acan oge. Kumaha tuh cenah lamun teh dibere abdi mah pasrah sumrah dan nu penting mah akhirat beunang. Kadar eta teh dibere gampang bapak we ngariuk dorong mobil urang nepi ka Cimahi daripada ngek-ngek di jalan bensinan we atuh kumaha lamun teh dibayar pisan bae ngan kudu umum sound tong dibayar tuh nyeun baligo tong dibayar background tong dibayar, panggung tong dibayar, ulah dibayar kabeh. Abdi ge teh dibayar iri lillahi taala. Ieu mah son dibayar urang teh sing inget negara Indonesia boga Pancasila, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi urang lain minta bayaran sing adil atuh. Son dibayar urang teh geuleuh kunaon ai maneh ka urang. Komo lamun di ladang kieu ladang wudunan so. Pan ngaran urang ditanonkeun ka warga, Bu, urang tablik akbar ngundang nana gerhana. Jadi marere batur teh nya. Kumpulkeun ku pengurus. Naon? Oh kan kitu teh panitia teh datang ka imah ibu teh, Bu, bade ngundang nana gerhana tablik akbar di Naraga nyambut bulan Ramadan. Dararuna kumpulkeun ku DKM. Tah berarti geus aya nya. Nah, lamun geus aya bikeun. Ieu mah geus aya teu dibikeun ku aing beja-beja, Bo, teu dibikeun tah, Bo. Isuk mah teh demo atuh. Ada bikeun geus aya.
Jeung hareupan alam perbedaan ku hate anu bersih, ku hate nu boga ilmu, geus moal hayang pasea. Geus mung pasea jeung batur, sabab dirina keur pasea jeung awakna. Tak urang teu keur pasea jeung awak urang. Ieu ceramah ieu maruk lain pasea lain jeung batur, jeung diri kuring. Sabab Nabi Muhammad mah nabi beres ceramah di mana doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha cek atuh jalma keur kuring hejuk tungtun keur maneh rezeki maneh milik kuring. Ayeuna ieu di bahanan amplop pegat ku ibu belah ditu. Tah lamun ibu megat belah ditu abdi dek jalan ka dieu. Ibu daek ka dieu, ibu hadir ka pengajian ieu, ibu teh lolos perang, ngalawan naon? Ngalawan kebun. Cuma saya jalan itu, bercicing, nanti udah subuh. Keur perang gitu Pak, awak ieu teh keur perang, ngalawan nafsu sorangan, mata kuring mah geus teh hayang perang jeung jelema nu goreng hate ka urang. Sapoe deg daroreng kumaha sia. Aku goreng urang pek, ngurus enteung, ngabajuan enteung, ngadidik enteung, inung urang ge jeung bapak urang ngadidik urang tara pernah ngegoreng anakna. Nah, ari batur nu teu tua teu dosa, teu nyieun jasa jeung ngagoreng urang panasnya, babangok sia teh panasnya. Arah. Bener Bu? Entar kali hirup langsung jadi komentator, Persib eleh 3-0, dan deh. Tuh balik Persib, docel Persib, bubuk kata Persib. Wah, Persib mah jago nanti di Bandung, dibawa ke Thailand mah keok. Daripada bau ngomong gitu, capek-capek nyieun kesebelasan. Gua abdi telepon Umuh Muhtar, Pak Umuh, yen urang pacet terus aya kesebelasan dina grup pacet football. Tah, urang tang-tang Persib, membal di Jalak Harupat, moal teh 1000 kosong. Jadi nu ngomentar itu lain pelaku lain ngomentar, mata jadi pelaku mah geus teh hayang ngomentar batur. Nah, pelaku da anu jawab asa komentar mah lain pelaku. Pengamat. Ngarangan pengamat kitu salah kieu lain. Coba manehna ngadeg-deg. Sok ayeuna ibu naon kitu ceramah naik buka dieu. Sok ibu ceramah moal teh asyalah. Betul kirup tong sok jadi Islam komentator. Atas ya Ustaz Jipan Barareda heukeun bae sifat sikapi ku hate bersih beda urang jeung batur bah nu beja teh bajuna sahadat sarua kiblat sarua nabi sarua Ka'bah sarua naon bedana sarua teu kudu ukur baju nu beda ternyata mamah yang ulum ceramah nu bari curhat eta mah mamah dedeh ulumna mamah dedeh mah kitu kan mamah dan curhat dong iya dong mah cara ge abi mah nyeburutnya tuh ngomongkeun ka mana karena bagian anak mamah dede paling jawaban cek mamah dede datang ke RT nyeun BPJS sopak bebengok etana mamah ngulum ceramahna hayang anu pinter sejarah Gus Muafik anu kamari diundang ku gubernur mamah ngulum ceramahna hayang anu pinter Quran jeung hadis nang bujung sorok ilmu alat yang segala rupa kita lagi sapinah jurumiyah sulum tepek tijan mantek ma'ani bayan tak eta mah Ustaz Adi Hidayah mamah hayang nuju ojek online urang mamah hayang nu bari sholawatan Kiai Salimul Api mamah hayang nu pinter nerangkeun sejarah Jawa Barat Abuya Muhyiddin di Sumedang nah teu kudu ribut mah jeung burger tinggal silih hargaan beres dah ya Bu mamah hayang nu lentong agim teu geger kala saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ya sangat bersyukur bisa hadir di Pacet ya baru tahu ada lemur namanya Pacet tapi sangat bersyukur kan sieun heuras genggerong atuh geuning disuguhanku goreng sampul wow apa nana gerhana nu menta malina agim sok salah tafsir teh nana gerhana nu menta sampul mah agim mah masukannya keju dan susu sama roti karena tidak merokok dan tidak kopi jadi ama tolong ya susu sama roti biar sehat kalau anak ngerokok ya kopi balarnya sampo rokok Marlboro ya yang bisa masapak atau ukur enak jadi agim betul tuh jadi bohong aing teh iya waktu udah ngeklokan
cicing terjadi agim. Ya, bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi mohon maaf ya AA yang kurang senang. AA geus kalolot. AA meneh jangan bisa ngerti nyawe urang teh agim AA meneh. Meneh lebay ka urang nyebut AA meneh. Kararete. Agi malam tuh, mamah yang ulun ceramah teh bari nyanyi, oh eta mah ulam Oma Irama. Darama Irama mah berdakwah sambil geus teu kudu seligeunggeureukeun Pak. Masing-masing boga tujuan. Masing-masing mempertanggungjawabkan dengan cara masing-masing. Teu kudu urang nanggung jawab nu batur, bebengok maneh ka tanggung jawab nu maneh. Bener ya? Ngan lagu baheula jeung lagu ayeuna alus baheula. Baheula mah tempo ngasuh neng neleng nenggung gerak gede gerak jangkung gerak sekolah ka Bandung gerak ngoko lakeun protes loba lain saurang baheula mah ngasuh teh kitu coba nu ayeuna aduh ngasuh budak meureun pamajikanana meureun nyeuseum salakina ieu teu boga duit budak jemble dogdag ngasuh terima kasih kumaha cek orok Asia gelo teh lalaguan baheula nikmat tetep dada ngobrol di pisono hate kuring moal beunang di lagu baheula coba lagu ayeuna buka dikit jos salieur urang lagu ayeuna matak lieur kana sieu matak lagu baheula mah berdakwah lagu ayeuna mah teuing bertanggung jawab urang lagu ayeuna eta ke kitu geuning baru dak tadi dorog aya TikTok ada bener asal laki nama ngek dagang tahu dina pengajian tahu aku boga duit pikeun ka pamajikan dar pake meuli kuota salakina dagang tahu si eta isuk-isuk ayo jing salakina ngaliwat ka ditu ya mata geus nu kitu patut teh sabenerna ngaruksak aslina media mah jujur we nu ngaran-ngaran media mah jujur ngaran-ngaran media mah jujur disebut jujur henteu ngan loba bohongna mun ngaberitakeun ge geuning kumaha judulnya bener eta mun bisa mah ibu teh eureun Facebookan teh keur naon kahamur-hamur pulsa barang dahar loba deungeuna cepret foto rezeki dari suami nah ari isukna hulu pedang dipoto kalah tebel teuing tuh geus liwatan sagedeung deui Ramadan punya Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum oh nu tengah ngapung gua hei jalma-jalma nu ariman geura ngajalankeun ibadah puasa gitu Pak la'alakum tatakun tah tujuan puasa teh la'alakum tatakun supaya ajeun takwa jelema takwa pasti puasa jelema puasa cantang tu takwa jelema takwa pasti salat jelema salat cantang tu takwa jelema takwa pasti pangajian jelema nu pangajian cantang tu takwa mata takwa mah pang mahal-mahalna darajat masa kabeh setiap jelema salat takwa henteu mana bukti eta bubar salat ngagoreng batur berarti Allah teh diteuneun dina janela teu dibawa ya ieu
ayeuna pengajian aduh ungu balik ke dia nah kitu Ustaz nenek teh geuning cekurang aya nu sisik meuli sulit ari gocek goreng pucus datang ka dieu meureun lapar ngomongkeun panitia udunan gede pijuk euy capek jadi jalma takwa kurang nih masih serian wae jalma takwa geus pasti pengajian jalma pengajian mah can tatu takwa mata tekenan ditekan ku ayat Quran la'alakum tatakun aranjeun puasa teh supaya jadi jalma nu takwa nu kumaha teh nu takwa teh ibu lapar pernah ngalaman lapar pernah ngalaman dahaga artina jalma lapar jeung dahaga ibu ge kudu peduli kanu lapar kanu dahaga tah ladang puasa teh jalma takwa peduli kanu lapar kanu dahaga ieu nu ngariung aya 200 kakak dina RW dahar teh sapiring teuneun sacomot atuh da sacomot mah rageuleuh tah setiap deuk nyangu cokot sasenok teuneun na kerese saminggu sakali anterkeun ka masjid Pak Ustad kitu pa DKM ngadenge ceramah na gerhana sasenok dina sakali nyangu tah ieu abdi mah geus saminggueun teuneun di masjid leutik ngan lamun tina 200 ka kaki gituan jadi gede bisa jadi 2 minggu teh meunang 5 karung sauyunan tah euna tina sabulan bisa jadi menang 8 karung sabulan sakali teh longokan ku DKM jeung jamaah masjid bisi aya yatim teh dahar bikeun kade kitu maneh ulah jadi tukang musafir ulah wani baramaen ulah wani barang peta bisa dicokot ku Satpol PP kitu cek ibu teh tah ieu jaminanana sah ieu keur dahar sabulaneun sabaraha liter maneh dahar ukur 10 tah 10 liter aya keur deungeunana eueuh tah jual saware Islam teh nya lamun karena itu genah bagja lo deui aya nu sangsara sagedeng deui dek Ramadan boga maneh keur buka henteu geus maneh tong jadi pemulung ripuh jeung panas jeung capek jeung lungse ayeuna mah cicing di imah puasa urusan ngajamin sahur jeung buka mah tah kami umat Islam tah aya sakarung biasa beriji budak aya 3 cukup lah ku sakarung genaheun pa mun Islam geus kitu geus kitu encan oh geus kolot encan wae deuk pirahat we haben nyaritakeun Islam nyaritakeun agama nu sangsara diantel akhirna teh jadi simbol hari ini ibadah haji ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok nah lu dek balik meureun sok deh euy sok engke ada sagedeng lirik ngeusan sok kan bahaya da budak asal urang nini nu mijan sok we ade bisa tulunya enjing sakola tunuh teu teh lamun neng teu tunuh ieu nu tunuh atuh nempong neng wah aya pengajian nu dihareup bocil wungkul beuteun batur pengajian teh budak Parawan garulis cuma bocil tuh jadi puasa teh nahan lapar jeung dahaga urang teh kudu peduli kanu lapar kanu dahaga teh eta ladang puasa teh kudu peduli kan tuh mana topi cenah bikeun atuh bikeun aseureun wae ulun bae nahan lapar jeung dahaga kudu peduli kanu lapar kanu aya ngajamin batur ku sorangan mah capek Pak da umat Islam kabeh apal dalil infak dalil sedekah atuh tong gede-gede teuing infak teh sasenok sakali nyangu deuk nyangu bebeskan senok kana beas teu neuna keresek saminggu sakali teh sabulan sakali atuh ai kencel mah bikeun hayang nyaotina sasenok kali 30 senok nya jigana 2 litereun lah 2 liter dina sabulan bikeun ka masjid tina 200 kakak berarti 400 liter geus sabaraha karungeun nu miskin kajamin nu sangsara katulung nu jompo ge moal aya nu kalaparan tadi dinya disebut Islam rahmatan lil alamin sok-sok iraha aya kuruung di dieu asal sauyuna ulah loba tudang tuding nya bener di masjid apa Jumaah pada KM umumkeun ulem pakir biskuit teh ulem kang kitu dihaturanan deungir dina poe Jumaah bisa kang tarjumahan mangajedog we di luar nah bade naon bade dibagi beas gitu kan bisa kang mung Jumaahan sok cicing di luar teu bae teh Jumaah dodora ka sia kan piraku meureun diulem dina poe Jumaah teu asup nya meureun maksakeun api-api sasolatan
Asyhadu teh batur memberes 2 rakaat sholat Jumat sia teh mah habenung kan. Bagan bae maklum. Da tujuan anak beureun beas, bae. Beune gagal saeutik mah teu naon kuda ibadah teh teu kudu fokus-fokus teuing mineng. Urang dititah fokus teh boga ilmu, ai keur teu boga ilmu rek fokus kumaha nya Bu? Amung. Urang mana ya Dede? Ku bawel-bawel teuing aja. Urang mana? Orang dia nami saha? Aksi. Aksi. Oh, aksi. Mamah ka dia teh. Mana? Oh, itu. Bu eta ieu baheulana kumaha? Epan lamun amis budi nya, lamun amis budi tak nyeuna bari seserian. Mun haseum beungeut nya teh mah meureun pamajikan teu ridho dipaksa ulah kieu we. Tah ieu mah jingeuna loba ngawangkong. Kalau sabaraha ada deh? 4. Lamun deuk dibaca teh ya budak wanter alus. Alus budak wanter bakal jadi penceramah dah. Lamun iya jadi penceramah ngompol gitu. Iya tak grup-grup ieu ka ditu kita mimpin rapat yang ada mic di kieu-kieu. Mun ieu alus. Wanter jadi geus leungit sifat era alus. Kan ada wanter positif. Beger eta mah, wanter beger eta mah. Geus kalot kieu mah heuh wanter ngan beger. Budak mah polos lain begernya. Kali kiban atuh nama teh jeung seuri itu. Nyeri beuteung cenah loba seuri atuh tong seuri. Karena batur cenah seuri, ibu entong aya nyeri beuteung. Bahaya nyeri beuteung wayah kieu mah. Astagfirullah, orang geus sarua istighfar boh ibu. Kaseueun. Simpulkeun puasa teh nahan lapar jeung dahaga, jadi kudu peduli kanu lapar. Kadua bulan Ramadan, tah Ramadan teh artinya pembakaran. Ibu apa lu dibakar? Ngarah tutung gitu. Lamun ibu lalajo hileud sok puasa teh dahar teu nginum caricing we hileud teh ngagantung maneh. Teh dahar teu nginum, dibuntel geuning ku kampas. Tah dalam jangka waktu 40 poe teh dahar teu nginum bijil jangjang ngaranna kukupu. Tah tina hileud pikasieun geus robah jadi kukupu tapi kalucueun. Tah asupna bulan Ramadan teh ibu teh ulah picacapekeun wae atuh. Sehingga bulan Ramadan teh pendidikan, panon moal molotot naha bisi ropas. Bisi batal ladang puasana ceuli teresep gosip naha sieun ladang puasana batal. Tara ngomongkeun batur, bulan puasa mah kitu nya. Malahan ngadak-ngadak jelema teh jadi balageur ka dieu. Ieu urang loba dahareun. Tamal hiji mah da beak deui bae ku sorangan gitu. Eta teh sabulan teh latihan, Pak. Latihan nahan lapar jeung dahaga, latihan nahan beungeut, nahan ceuli, nahan panon, nahan bibir, nahan leungeun, tah. Jadi kan kebiasaan, mata bubar Ramadan, amar bibir teh tara loba ngomongkeun batur puasa. Ungeuk yang heueuh di dieu. Sama angere tanggal hiji Sawal. Can boga budak man. Batur can boga anak rumah tangga 7 tahun, tong loba ditanya nyigeun gitu. Tak ka dieu, tong loba nanya, "Iraha nikah kepret ku aing?" Tong loba nanya, "Bu bisa rek arwih?" Nyeri hate, disebut jomblo. Wah, parahnya parah. Terlalu. Ulah loba nanya, bisi aya di lingkungan ibu Rana, ulah loba ditanya, "Iraha nikah deui saha ka ulah sok nyieun perasaan jempe we jempe ladang puasa." Ulah nyieun batu karena tak gitu. Itu tuh orang pemain pernah eta dina bulan puasa hati-hati
urang aku tiba terus salaman hati-hati nyigeng iya cenah ustadna teh ira cenah rek kawin jadi tema apa dah teh mah cek ngobrol aing masyarakat teh cinta insyaallah kene cinta da kuring manyareunkeun ka Allah ikhtiar mah kurang kumaha andalah di kumaha beres Idul Fitri isukna aya nu maot keur dikubur aki eta datang cing teh bah ira arek dikubur baeud kana nepi ka ayeuna teh baeud nepi ka ayeuna nya sia eta mah ngaheurian urang daek aya pabdi heurian baeud hei aki-aki mental bolon deh kalau mendiri aya pemuda mun ditanya dina kawinan gitu cek age teh ira rek nyusul ulah kasihkeun kan ketumbuhan aya nu maot kudu atos si aki ada datang bah ira rek nyusul gitu biasa kade datang tanggal hiji Sawal ulah nepi ka nanya-nanya perkara anu sensitif. Nu katilu Ramadan teh adalah hari pembakaran, tah pembakaran naon hileut jadi kukupu. Jadi urang teh tina picacapekeun, tina goreng adat, tina teu balik wayahna datang Ramadan mah jeung satutuluyna kudu pialuseun. Bener Bu? Sehingga dua rupa anu matak menghapus dosa hiji salat, dua puasa. Kalau bagaimana man shoma Ramadan iman wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi jalma nu ngajalankeun ibadah puasa kalayan iman jeung katakwaan maka Allah mupus sakal rupa dosana bungah we ibu datang Ramadan maka bakal bijil ka bungah engke di poe akhirat ku bungah baru nggak datang Ramadan Bu bungah baju garanti ha eta da bungah kabeh geus urang rek balik naon itu geus sajam setengah lur Arab. Nah, yang lebih ke jam seberapa? Beda yang lebih 12. Oke, urang catat. Saya budak saya 12. Ibu yang lebih berapa? Hayang lebih ke subuh. Tah, kieu ayeuna. Moal dicarek dek, sok we nagok nepi ka jam 12. Tah, ieu nagok nepi ka subuh. Urang mah deuk balik we. Rek naon cicing di dieu tatangga teu boga, pamajikan teu boga. Ieu atuh hayang nepi ka subuh jeung dede eupet we. Moal dicarek. Ka eta urang baralik ayeuna keneh ieu mah kenean teh. Paling nu ceramahna teh ieu teh panggil. Alus kemang demi Allah tah menta bae nya dibawa bae. Ridho ye. Urang mah resep kana kemang teh. Peperihan atuh kana kemang desa teh beuti resep atuh kana kemang bang ieu resep. Dari disebut kemang desa geus korolot kieu eta. Ieu tah mun kemang ieu resep teu dipelakeun. Nuhun. Entong atuh. Kadeng eta juga ditu ya. Eta cenah kemang deuk dibawa. Bae cenah urang kirangan amplopna. Itu urang mana itu? Urang dia. Panitia lain. Cilaka. Asa kakara sepanjang ceramah aya jelema hitungan kitu. Menta kembang ku kaum lalaki mah kope atau bapaknya dipentet kope. Resep we cenah bapak mah aya di piala jeung. Bae cenah urang. Ya cek urang da awal mah hitungan cek urang ieu. Mun lalaki jarang hitungan. Tak bener awewe mah dibere ku bapak duit 5 juta isu bapak nyokot mah 100.000 kur bensin ke rokok kumaha aja gantian nah eta duit di sahanya duit teh salah ibu insaf atuh geura sok duit si salaki dibere 5 juta ku salaki dipentas 100.000 keur bensin jeung keur udud masih kana nyebut gantian astagfirullahaladzim si egois yang iya kemang iya jeung eta dipenta nyebutkeun kurangan amputna awas lamun gade buka kurang tidak ya agan bae cirina ibu jeung kuring teh sanajan teu panggih sanajan teu apal sanajan lain tetangga tapi ibu teh juga bari akrab kan
tah kunaon beberi akrab ya magnet kita sama. Pan ibu beuki heureuy, abdi ge beuki heureuy, heukeun bae deuk heureuy mah. Pan ai tandana jelema bunga teh hate bebas, jantung jadi teu boga penyakit jantung. Mata lamun ibu hayang teu boga penyakit jantung, kukut urang geus. Insyaallah, mun ibu ngukut abdi ngan aing nu jantungeun. Naon gitu. Yo ceramah eta di YouTube dari jelema ieu kan. Teu budak teu kolot di dieu. Jadi kumaha komitmen moal dikurangan. Geus kana mobil kan tah dua lumayan. Tapi ridho Pak. Bapak-bapak 10 nu teu ridho saurang paduli teuing. Jadi kita lamun urang diuleng ka dieu karek hiji teh datang bono. Bu, sakedeng di Ramadannya bisa ucap tekad lampah pribadi simkuring ke pasti we. Ayo jelema da loba ucapan tekad lampah anu teu manfaatna bisa nyeri kana kulit beuteung, bisa nyeri kana sate, ampuranya ibu sing sarehat panjang yuswa parat milik dekat rezeki. Sakitu anu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana taraleung anu kasuhun nu ninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilillah nya wasanya nya atuh teh sakitu nu gabieu billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.